Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu pikeun maca artikel ngeunaan budaya Jawa Barat ngeunaan kesenian wayang golek. Kesenian wayang golek salah sahiji kesenian Sunda anu populer di masyarakat urang kiwari nyaeta wayang golek. Komo sanggeus bisa disiarkeun dina radio jeung televisi. Wayang golek beuki dipikaresep bae ku balarea, boh di kota boh di pelemburan. Lamun sakalian aya nu hajat nanggep wayang golek nu lalajo teh ilaharna sok tumplek ti mana mendi. Atuh tokoh-tokoh dina pawayangan apan geus dipikawana pisan ku masyarakat urang. Upamana bae Gatotkaca, Arjuna, Bima, Dorna, Semar, Si Cepot jeung sajabana. Ieu hiji bukti yen kasenian wayang golek teh geus raket pisan jeung batin urang Sunda. Wayang golek teh hiji pagelaran anu mangrupa gabungan sabaraha unsur kasenian, nyaeta seni sastra lalakon, seni karawitan gamelan, seni swara sinden, jeung seni gerak atawa gerak-gerik wayang. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaeta dalang anu pancenna ngalalakonkeun carita. Kamaheran dalang dina ngaguar carita ngiggelkeun wayang nepikeun palasipah atawa ngabodor. Ilaharna jadi takaran dipikaresep henteu hiji pagelaran wayang ku nu lalajo. Kulantaran kitu dalang teh dipereudih pisan kamaheranana dina rupa-rupa widang. Asep Sunandar Sunarya upamana. Dalang anu kiwari kamasur, kalandep ku balarea teh lantaran kamaheranana dina rupa-rupa widang kasenian sarta bisa ngasongkeun hal anu anyar. Salian ti ngiggelkeun wayang, dalang oge menggunakan parabot sejen nyaeta campala jeung kecrek. Campala teh sabangsa palu anu sok ditakolkeun pikeun ngatepkeun hiji omongan atawa hiji peristiwa anu keur dilalakonkeun. Ari kecrek pikeun ngatepkeun suasana utama dina adegan-adegan perang tanding. Di sageudeungeun dalang, nayaga oge nyekel kalungguhan anu penting. Apan para nayaga pisan anu nabeh gamelan teh. Wadita kesenian anu ilahar digunakeun dina wayang golek diantarana kendang, gong, saron, bonang, jenglong, kambang, jeung rebab. Carita anu keur dilalakonkeun ku dalang sok diselang-seling ku sinden, nyaeta juru kawih, tukang ngawih, anu nembangkeun lalaguan. Ilaharna lagu anu ditembangkeun ku sinden luyu jeung peristiwa anu keur dilakonkeun. Upamana bae dina peristiwa pikasediheun sinden membangkeun lalaguan anu sedih jeung sabagena. Carita wayang teh asalna mah ti India, babona tina buku Mahabharata jeung Vyasa jeung Ramayana. Karangan Walmiki, Mahabharata nyaritakeun turunan Pandawa jeung Kurawa anu marebutkeun nagara warisan Karohana. Tepi ka akhirna perang campur ditegal Kuruseta anu kawentar perang Baratayuda. Ari Ramayana nyaritakeun Rama jeung Sinta. Dina Ramayana aya sempalan carita anu ngalakonkeun Sinta diculik Rahwana, raja nagara Alengka sabada peperangan. Sinta bisa dipimilik deui ku Rama sarta dititah labuh geni ngadruk maneh pikeun ngabuktikeun kasucian dirina. Sanajan asalna ti India, wayang teh geus jadi banda budaya Sunda. Kulantaran kitu salaku urang Sunda tangtu bae urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek tetep langgeng dipikaresep ku balarea. Sakurang-kurangna urang kudu wanoh sarta mikaresep kasenian wayang golek. Sekian dari Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.